lain ngoreksi karena diri lain. Tapi orang datang ke kiai ulama teh neangan pi dunia pi duit teh numpul. Sumping ka ajengan ka kiai pangersa ajengan abdi teh loba hutang menawi aya amalan hanya beungharkeun diri tuh aya. Sumping ka ajengan ka kiai aya payu dagang. Itu jadi masalah haliah dunia. Orang tara sumping ka kiai ka ajengan dina masalah akhirat tara. Juga nyebatkeun ka kiai ka ajengan teh ajengan abdi teh kedul-kedul teuing hayang getol ibadah teh. Teu aya jalmi nu kitu. Sumbing ka kiai hayang resep getol tahajud, hayang resep getol duha, hayang resep hayang bisa maca Quran. Jarang jamin nu hayang kitu. Sumbing ka ajengan abdi teh geus kolot, ya teh nin teh kolot. Jiga mas eutik deui bakal maot nin teh. Tapi hirup teh asa jiga baheula ge budak keneh, budakeun keneh geus kolot oge geus ompong oge. Cing atuh abdi teh hayang jiga kiai hayang jiga ajengan hayang bisa ibadah anu tenang kumaha carana. Teu aya jamin nyungkeun hayang cara kitu. Minta teh naon? Minta teh masalah rezeki, padahal rezeki dijamin ku Gusti Allah teh. Ngantri di kuburan, ngantri di tempat-tempat keramat, naon neangan kabeungharan bahkan teu sakadik jalmi. Ari kanu kitu percaya, ari ibadah tara. Salat mah tara teh jelema teh. Ari jarah mah rajin teh. Salat mah tara sama sekali. Tapi jarah rajin. Don dah yang kana kaduniaan digugu we ku Allah teh. Istidraj itu. Rajin jarah mah kada tuh dia da apal ti eyang. Eta teh di istidraj. Teu diperhatoskeun kumaha akibatna. Kulantaran teu ngalaksanakeun parentah Allah teu salat teh. Ya, tak urang teh kudah mulai apal kana aib diri teh kedah nyumpingan ulama-ulama. Anu apa kana diri urang. Bi uyub bin nafsi. Anu saranjeun